Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih dipasihan hidayah taufik ku Allah sehingga dina wengi ayeuna urang tiasa kempel di tempat anu mulia mungguh Allah dina ngalaksanakeun kewajiban, ngalaksanakeun parentah Allah nyaeta thalabul ilmi. Sareng mudah-mudahan dina thalabul ilmi ieu urang sing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang teureun-eureun nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan wasilahna urang berangkat ngalengkahkeun dua suku urang, memaksakan diri berangkat di rumahna masing-masing sing ngengingkeun pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ngajalani kahirupan diantarana Allah marentahkeun ka urang sinah sabar. Ari sabar sesuatu anu teu karasa ngeunah dina hate, sesuatu anu karasa pait. Bahkan saur ulama teu aya anu pangpait-paitna di alam dunya iwal ti sabar. Sabar digunakeun dina dua tempat. Kahiji ketika takdir nu diberekeun ku Allah ka urang sesuai jeung kahayang urang. Kadua, sabar digunakeun ketika takdir ti Allah teu sesuai jeung kahayang urang. Sakali deui, sabar digunakeun kahiji dina takdir anu sesuai jeung kahayang urang, kadua dina takdir anu teu sesuai jeung kahayang urang. Mana anu teu sesuai jeung kahayang urang? Jiga dibere gering ku Allah, dibere rugi, dibere bangkrut ku Allah. Setiap takdir anu memang takdir eta teh teu dicita-citakeun ku urang, teu dipikahayang ku urang, bahkan teu diarep-arepkeun ku urang teh. Tah di dinya sabar kudu dipake. Ngan balik deui kanu tadi bahwa ketika jalma bersabar dina takdir berarti manehna keur ngajalani menjalankan sesuatu anu karasa pait di dirina. Teu sesuai jeung kahayang urang, hayang nasehat, kalakah gering. Gering eta orang kudu sabar. Karasana pait. Bangkrut, gagal,
leungitna sesuatu anu dipika cinta ku urang, ngajauhanana seseorang anu dipika sayang ku urang, saeta kudu dipake sabar, kudu bisa ngajalankeun sabar anu mana kapaitanana teu bisa dihindari. Mantak loba jelema anu teu sanggup sabar sabab teu sanggup nahan kana kapait, dah hayangna manu amis. Naon ari sabar? Sabar teh tetep dina parentah Allah, tetep dina jalan Allah eta sabar. Ketika dibere gering ku Allah tetep ngalaksanakeun parentah Allah, tetep teu kaluar tina jalur Allah. Dibere bangkrut, dibere teu boga materi, tong nepikeun ka urang lumpat tina jalan Allah, ngalakukeun hiji perkara anu memang dilarang ku Allah. Tong nepikeun ka dibere gering ku Allah ngarasula, bebeja ka tatangga, bebeja ka dulur, bahwa urang teh keur gering ngarasa risih ku aya gering, eueuh ridho panampi ti Allah. Tah lamun kitu ngaranna teu sabar. Dibere kamiskinan ku Allah nepikeun ka kaluar tina jalur agama, maka kamiskinan nu aya dina dirina teu bisa disabaran kumanehanana. Da ari sabar mah walaupun ku Allah dibere sesuatu takdir nu beda jeung dirina, tetep diri cicing dina parentah Allah, cicing dina agama Allah, teu mantak kaluar tina jalur Allah, teu mantak nyokot barang anu batur, teu mantak nyokot hak anu batur ketika situasi urang materi teu boga, teu mantak jadi nyarekan batur, teu mantak jadi nyalahkeun batur. Eta sabar. Kaduana aya sabar dina takdir anu sesuai jeung kahayang urang. Lamun tadi mah takdir anu teu sesuai jeung hayang urang, lamun ieu mah nu kadua takdir anu sesuai jeung kahayang urang. Jika aya nasihat pan aya kahayang urang, lobana materi oge eta kahayang urang, eta nya usaha maju, usaha sukses kahayang urang. Tah dina takdir nu sesuai jeung kahayang urang, tetep urang kudu bersabar. Sabar kumaha? Sabar tetep cicing dina parentah Allah. Tong nepikeun ka asalna sok salat, tuluy usaha maju jadi eureun salat. Nu asalna teu boga materi mah rajin malam mingguan, boga materi loba eureun malam mingguanana. Keur loba kasusah kabiung mah daek urang teh curhat ka Allah, teu boga kasusah mah urang keur maju usaha eureun curhat ka Allah na teh. Jadi sabar teh lain dipake dina sesuatu anu teu kahaya teu akur jeung kayang urang, justru nu akur jeung kayang urangnya kumaha carana sing sabar, keur loba materi, keur sehat, keur maju sing tetep dina parentah Allah. Bahkan nu kadua ieu mah nu paling sulit ieu tibatan nu kahiji. Keur gering mah urang keur aya materi sok aya rada hayangna ibadah. Kerti dagor mah urang, kerti dungsruk urang, aya balikna urang teh ka Allah. Tapi ketika urang keur maju, ketika materi loba, ketika awak sehat teu meunang gering, hese balik ka Allahna. Mantakan didinya kudu sabar, naon nu akur jeung kaya urang tong mantak nyilakakeun urang sehingga teu cicingna parentah Allah.
loba duit teh hayang mangkat, loba duit teh hayang ulin, sehat teh hayang kamana, sabar ulah dituruti teuing. Ya. Ieu nu kadua nu paling sulit ieu. Lamun dina lalu lintas pen lobana cilaka dina tipit-tipit teh nu sering depan di jalan raya. Di jalan goreng lain teu aya nu cilaka aya, di jalan goreng nu cilaka ngan lobana di jalan anu alus. Jelema dibere kasusah bisa jadi kupur ngan lolobana kupur teh ketika jelema meunang kasenang. Ya. Harta loba, kahayang kabeuli nanaon ge kacumponan, hese balik ka masjidna teh, hese balik ka thalabul ilmina teh da rumasa keur di luhur. Jadi tetep ya, sakali di ngaran sabar mah nyaeta tetep cicing dina parentah Allah. Ngan sing kade takdir nu dibere ku Allah eta teh sesuai ukuran nu pas supaya orang bisa ibadah ka Allah. Takdir nu diberekeun ku Allah ka urang eta teh ukuran nu pas jang urang supaya orang bisa ibadah ka Allah. Takdir jelema teh buda beda. Beda unggar jelema teh takdirna teh nya. Tah takdir anu beunang ka diri urang eta teh takdir nu pas supaya urang berkreasi hareupeun Allah ibadah ka Allah. Entong menjadi alasan ketika ku Allah dibere takdir urang mah ieu mah teu mampu da keur kayaan kieu. Saur Allah na Al-Qur'an la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Allah moal nyoba, Allah moal mere ujian, Allah moal mere beban ka hiji jelema anu di luar batas kamampuanana. Jadi ketika urang manggih takdir nu sesuai jeung kahayang urang, takdir nu teu sesuai jeung kahayang urang kudu sabar, tah yakinkeun urang teh mampu sabar na situasi dua eta. Da Allah nyebutkeun la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha, tong nepikeun ka urang memponis diri urang teu mampu sabarna ulah. Moal dolim Allah mah moal. Urang ge teu mampu dolim ketika urang mobil kakuatanna sakieu bebana moal mungkin maksakeun. Mun urang boga motor kuateun 2 pare 2 karung teu bisa orang maksakeun jadi 5 karung, urang ge karungnya ka motor. Bisi ruksak teh aya kuda mampuna mawa jelema 5 jelema teu tegaeun boga kuda sina mawa 20 jelema 15 20 jelema dak apaleun teu kadugaeun dibere sesuai kekuatanana. Tah Allah ge seperti kitu ketika mere takdir nu pas jeung urang, ketika takdir teu akur jang urang parentah Allah kudu sabar, tah sabar dina eta teh pas jang urang teh mampu. Itu ngan urang sok suudon wae ka Allah teh. Tuh ari Gusti mi kieu-kieu teuing atuh ka abdi teh Gusti. Urang teh meni hese ka kulon hese ka kalere hese kieu lieur kitu lieur seakan-akan orang di alam dunia urang we pangripuhna teh eueuh nu pangrituna samulia sejati iwal ti urang. Sehingga eueuh sabar teh eueuh cicingna parentah teh geus teu peduli mana nu haram mana nu halal mana nu wajib mana nu dicare ku Allah kaluar teh jalun Allah da ngarasa ketika takdir berkat teu mampu nanggungna urang frustasi ka dituna panan lumpat ka jembatan ngajleung kana cai ngagantungkeun diri maneh. Tah eta anu ngarasa anu geus suudon ka Allah ketika takdir dibere ku Allah teh asa teu mampu ulah kitu.
la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Allah moal mere takdir anu mana takdir teu kaduga ku urang kabeh kaduga. Manya Allah bohong, manya Al-Qur'an bohong, saha nu bohong urang. Urang memponis diri urang sorangan. Jadi ketika gering kudu bisa jadi ibadah, intina mah kitu. Ketika sehat kudu bisa jadi ibadah, ketika miskin kudu bisa ibadah, ketika beungar kudu bisa ibadah gitu. Oh sulit posisi urang mah beda jeung maneh posisinya kudu beda jeung urang mah sulit. Tah. Ya, ukuran si eta pas jeung si eta, ukuran urang pas jeung urang. Gitu. Ulah nyebutkeun ukuran takdir dia barakallahu teh tengah pas jeung urang ulah. Atuh kitu mah Allah dolim ka urang. Ya, atuh Allah kitu mah bohong. La yukallifu nafsan illa wus'aha teh eueuh meureun aya kitu mah. Nya. Entak sok ngusnudon ka Allah. Naon situasi nu bakal terjadi, nu ayeuna terjadi, nu bakal kareupna terjadi, rek akur jeung kahayang, rek teu akur jeung kahayang, kudu mampu cicingna parentah Allah, yakinkeun urang teh mampu, da Allah nu ngomongna lain urang. Mudah-mudahan urang sing dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala dengan ngajalankeun kahirupan ulan boh anu akur jeung kahayang urang ataupun teu akur jeung kahayang urang. Ngalanjutkeun anu kamari nya ngajelaskeun hadis anu ka-38 teh kamari bahwa sajal manu apal kana 40 hadis bakal dikumpulkeun jeung para nabi, para ulama dina poe kiamat nya. 40 hadis teu kudu loba-loba. Apalkeun. Aya kitab ngaranna hadis arba'in teu apalkeun. Biasana di pondok-pondok sok diapalkeun. Nganjang urang mah inti sarina we tina 40 hadis eta kamari atosnya saware. Kamari teu ngaji tinggal tingali di TV nya, di TV di tinggal tingali siaran ulangna. Watu qima sholata diantarana hadis nu 40 eta teh ngajelaskeun tentang ngadegkeun kana salat. Ya, diantara ciri kiamat teh nyata sesuatu nu gampang teh nyata gampang ninggalkeun salat. Ya. Mun urang muka Yanatul Thalibin, mun urang muka kitab Sulamut Taufik, itu mengerikan sebenarnya. Cuma mengerikanana jalma anu teu salat sakali dua kali, tuluy disinah salat embungeun, tuluy teu salatna ku sabab kedul, geus payahan we. Ya. Sakali teu salat panan 1000, sakaula aya 5000 tahun. Tapi lamun dipayahan mah kan jadi teu nambahan. Lain berarti keras tapi justru nyaah supaya tong nambahan deui. Jatah di narakana teh naudzubillahi min dzalik. Geus kolot engke tobat, salat tobatna jelema ye. Tobat teh teu saukur ku istighfar, teu ngan saukur urang ceurik hareupeun Ka'bah. Aya mah salat mah tobat dina salat mah kudu dikodoan salatna. Tinggal tobat teu puasa ge puasana kudu dikodoan. Ya. Atuh kitu mah ngeunah geus urang sabajad-bajadna jelema tinggal we urang teh tobat. Ya. Jadi taubatna jelema teh nyata dina masalah salat-salatna kudu dikodoan, dina masalah puasa-puasana kudu dikodoan, masalah zakatna misalna tara zakat kudu dikodoan sarua zakatna. Nya ngeureuyeuh we saeutik-saeutik kurangnya meneran diri teu kudu langsung disakaliguskeun nya saeutik-saeutik.
Jadi waktu kima sholata ngadegkeun kana salat. Aya pertanyaan urang hese ngarubah diri tina goreng kana hade geus dibere jalan ku Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hayang ngarubah tina goreng kana hade sok salat. Ah percuma salat ge angger alakna goreng wae. Komo lamun teu salat mah. Justru salat nu bisa ngarubah jelema tina goreng kana hade. Ngeureunnan tina maksiat ku salat nu Al-Qur'an teh kitu. Ayeuna lamun salat nanti arek kumaha ngeureunnan maksiatna. Nya. Inna mayuwaffas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nya. 5 waktu. Bis bagil wudu'i salatna bari nyampurnakeun kana wudu, artina ketika wudu ketika salat wuduna kudu sing bener. Dalam misalna salat wuduna teu bener tetep jiga teu salat. Nya. Aya wudu kan aya batasan ngumbah wajah, ngumbah dua leungeun, ngumbah dua suku gitu. Eta kudu misalna urang teu apal nya belajar deui. Nya, belajar deui kumaha cara wudu nu bener, batasan nepi ka mana bisa teu kakumbah. Dalam syarat eueuh pan diantara syarat salat teh kudu wudu. Mun syaratna eueuh moal bisa dina gawe loba persyaratanana. Syarat kudu ieu, syarat kudu ieu, syarat kudu ieu, kudu syaratna elio 8 juta, syaratna kudu 10 juta panan. Mun eueuh teu bisa asup apanan. Aya ge wudu oge sarua hiji syarat kudu sampurna. Mun misalna teu wudu berarti henteu salat karuaning. Liwaktiha dina waktuna. Jadi dina waktuna tetap ketika jalma ngodoan salat teu mantak gugur naon? Teu mantak gugur dosa. Contoh urang teh contoh naudzubillah ulah urang. Contoh jelema teu salat engke tinggal kodoan tah ngodoanana jelema kana salat teu mantak ngagugurkeun dosa. Lamun misalna ku ngodoan salat bisa ngagugurkeun dosa tanpa tobat nya geus mah salat kae bisa digabungkeun kabeh. Yang penting mah di kodoan we gitu. Nya ngeunaheun geus salat teh. Adzan subuh lewat, adzan maghrib lewat, adzan isya lewat, kae we duhur digabungkeun kabeh. Yang penting di kodoan. Gitu. Eta teh tetep ketika ninggalkeun di waktiha pan aya waktuna innasan teh salat teh mau kuta nah eta nu dalilna teh. Salat teh di waktu-waktu. Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib gitunya. Bitamami rukuiha wa sujudiha nyampurnakeun kana rukuna jeung sujudna. Jadi rukuna kadang sok aya ruku anu teu tumaninah kade ye. Rukuna nyorosod. Rukuna teh nyorosod kana atawa sujudnana biasa sujud mah ramona teu nikel. Ramona teh teu nikel eta. Ya anu tek engke kawan mah ulah. Nu kira-kira teu bisa mah. Nya, aya geus sekolah termatik hese ulah dititikelkeun kira-kira mantak ngajerit pasti kelkeun make batana lain ku ieu, batal ku ngajerit engke. Jadi ruku sujudna kudu sampurna. Engke aya syarat ruku, engke aya sujud. Jadi syarat salat kudu wudu. Rukun salat dina setiap rukun aya syarat. Nya. Rukun salat misalnya ruku aya syarat ruku. Udah sujud syaratna sujud, itu sampurna sujud kitunya. Fatihah, aya Fatihah dijelaskeun per ieuna teh itu. Maca sholawat, takbirna kudu kumaha nya. Tas salat nya. Nah orang sebenarnya geus jelas eta hayalah sholah hayalal falah, hayal falah teh sukses. Hayal falah teh sukses. Sok saha nu hayang sukses dunya akhirat, ayo urang salat. Kitu eta teh.
ngan orang lebih percaya kene ka makhluk daripada ka Allah, eta kelemahan orang teh sebenarnya nya. Percaya kene ka makhluk tibatan ka Allah ieu nu kudu dibeneran ku urang teh kapercayaan urang, totalitas hate urang ka Allah kumacarana urang sing yakin ka Allah bahwa kasuksesan teh aya dina salat. Salat eta mun budak mana nu dites hiji dileungitkeun ka susah hirupna mitina teh kumaha barudak anu ngalanggengkeun salat eta. Nah jalma anu ngalanggengkeun kana salat hiji dileungitkeun ka susah hirupna, urang susah wae anu teu beres dina salatna tah gitu. Saur saur Allah nya duka saur makhluk mah maneh mah udah gerek beres kumaha hirup gaweana ge henteu cek makhluk teu nya. Jadi marentok di makhluk urang teh sebenarnya mah marentok di benda, marentok dina perkara nu eueuh nu asalna eueuh jeung bakal eueuh mentong di dinya urang teh pikiran teh jadi teu nepi-nepi. Jadi kahijab bahasana teh kahijab bahasana teh jadi mentok di makhluk teu nepi-nepi ka Allah nage nya. Urangna teu daekeun hayang nendang, teu daekeun hayang nyapu, teu daekeun hayang nyingkirkeun urangna. Ya bergelut jeung makhluk gitu tah. Nya sok da Allah ge teu maksa kudu salat 2 jam, teu tibang 15 menit, 20 menit sesana sok usaha deui. Sok salat cek Allah tibang wudu 5 menit, salat 5 menit, 10 menit paling 15 menit, 15 20 menit lah paling lila sesana sok mangga usaha deui teu lila ieu sabenerna mah. Teu nya. Padahal lamun dina Al-Qur'an deui nyebutkeun wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maneh hayang minta ka Allah persyaratanana ya bis-sabri was-shalah hiji kudu sabar tadi pan geus penjelasanna sabar. Nya lamun Allah ningali kasabaran urang di dalam menghadapi takdir ke bakal dibere kasuksesan ku sabar. Kadua ku salat, lawan misalna maneh hayang menta sok pentana lewat salat, sok penta ku salat nya, sok sujud ka Allah, ngadoa ka Allah, zikir ka Allah dinya sok da di dua da sabar jeung salat eta hiji keadaan nu di mana hamba deket jeung Allah nya. Innallaha ma'as sabirin. Amun urang ngadoh ya Allah Gusti abdi teh yang caket jeung Gusti teh bakal dibere sesuatu anu memang urang teh kudu sabar. Jadi mun urang mangge sesuatu anu teu akur jeung urang atau nu akur jeung urang cicingna parentah Allah karasa paitna yeuh eta teh Allah keur deukeut jeung urang teh eta teh gitu. Sabar. Mun dina taklima kunci tina sakabeh perkara oge rek usahana, pengusaha, tukang dagang, nu neangan ilmu kabeh kuncina mah dina sabar. Asal daek ngaleukeunan ulet nya tekun bahasa urang mah sabar berhasil ngan urang mah teu bisa sabarna teu ge jadi teu berhasil nya. Dina usaha tinggal batur kasabaran nanti 0, seorang pengusaha seorang jelema tolabul ilmi tinggali kasabaran sabaraha taun manehna masantren uletna gitu nya. Dulu tinggali sigi nu lain nu sukses we tinggali baca ku urang sabarna manehanana gitu nya. Tah sukses kunci mah sabar. Jadi salat ya. Waktu dia zakati jeung mikeun zakat bihakiha ka hakna zakat. Zakat kan melak urang, taneuh urang, parena ge parena urang, mun baekeun ka batur. Logika jelema eta rugi zakat teh asa duit urang.
Padahal mah babari Allah mengalengit kenage babari bisa dilegur dibere penyakit jantung dipakai operasi beak kabeh duit teh. Nya babarieun Allah mah. Boga duit sekian juta babari bisa dilegur teh mobil tabrakan omean mobil beak pan. Gitu. Loba materi mah ngan beak pakai berobat. Gitu. Loba materi mah nganti bisa dinikmati. Kunaon kolesterol tinggi, darah tinggi, jantung nang saayaan. Boga mobil ambeien teh bisa diukna, teh bisa dinikmati padan. Tah supaya bisa kanikmati teh kaluarkeun wajibna supaya nikmat nu aya teh rezeki nu aya di urang teh bisa dinikmati. Gitu. Dan teu kabeh nu boga eta bisa dinikmati. Henteu. Bahkan nu luar biasa mah kieu, aya nu teu boga tapi bisa menikmati, gitu. Teu boga mobil mah ngan sok naik mobil manehna mah. Gitu. Teu boga motor mah ngan sok naik motor. Teu boga hayamna mah ngan sok ngadar hayam manehna mah. Gitu. Eta. Teu boga duit mah ngan kabeuli wae hayang nanaon oge. Gitu. Eta. Ya, kacumpunan kayangna teh. Eueuh duitna mah ngan osok mududna mah. Teuing di mana tah? Ting ti babaturan, ting colom, ting nyokot kumaha we. Gitu. Eueuh duitna mah ngan osok ngopina mah. Eta nu. Orang kana teu sadar ka belah dinya eta. Manya terpakuna teh, urang mah terpakuna teh kudu aya ieu materi teh. Allah nya. Mun kitu mah orang teh leuwih hina tibatan anu hina eta teh. Kan secara mata naon teh pandangan Allah kan dunia teh hina. Dulu orang jadi teu bisa hirup lamun eueuh materi berarti orang leuwih hina berenang sabab orang butuh kana materi mun eueuh materi urang paeh berarti panan perkara nu hina urang butuh pisan anu hina atuh urang teh leuwih hina tibatan anu hina beureun kitu mah. Itu mah
tadinya jadi eh, itu jadi leuwih hina tibatan anu hina. Lain ulah boga loba dehanana sok sing loba bogana sing loba malahan ngan ulah nepikeun ka tadi dibere takdir sesuai jeung kahayang urang teu mampu cicingna parentah Allah jadi teu sabar kitu tah teu sabar. Waktu dia zakata bihak ya jadi mikeunkeun zakat ka hakna ka fakir miskin gitu aya 8 golongan nu berhak narima kena zakat. Watasuma saro Ramadona di antara 40 hadis nu kudu apal ternyata kudu puasa dina bulan Ramadan. Tah puasa ge teh kanyaah ti Allah sebenarnya mah ngan kadang sok teu kabaca jika budak teu bisa maca kanyaah kolot urang teh jiga budak anu teu bisa nyaah urang ka Allah teh jiga budak ka kolot nu can bisa ngarasakeun maca kana kanyaah kolot. Budak teh hayang peso cek kolot teh ulah cek budak teh ceurik yo budak teh ceurik da can kapanggih kanyaah kolot teh kapantaran kitu mah can kapang can aya dewasana. Tah ayana bulan puasa teh kanyaah ti Allah supaya orang teh sarehat sumu tasihu kudu puasa marane kabeh supaya sehat. Ketika Kanjeng Nabi diberi hadiah ya, diberi hadiah emas, diberi hadiah onta, segala rupa pakaian nu aralus, dikirimnya dokter 2. Itu. Cek Nabi sama nih. Urang dokter bisa aya sahabat anu gering, bilih kanjeng Rasul teu damang, abdi siap nyageurkeun, abdi tabib dokter. Cek Nabi kumaha maneh balik deui jeung ka ditu. Naon sababna selama para sahabat rajin puasa Senin Kemis selama para sahabat ngajaga beuteungna tina seubeuh maka terhindar dina penyakit. Kurang teliti emang penyakit lompatna ti mana lamun teu dahareun? Nya kolot baheula mah bangsa jantung paru-paru aya soten ayeuna. Baheula ge aya ngan teu rame, komo anu penyakit rupa-rupa. Nya geus ngaranna araneh, macana ge hese urang. Nah sababna dahareuna geus loba aya Indomie, aya sarimi, mie sedap anu, mie sedap ieu apa nanya. Tingali eta dahareun hungkul. Baheula mah paling ge sampe walaupun abdi teu ngalaman kitu ngan beureun da kabacana jigana kitu sampe paling ge. Nya jago da eueuh sarimi baheula mah jigana da perasaan zaman abdi nu ngadal sarimi teh nu beunghar. Baheula ngadal sarimi teh manggiana ge lebaran sakali. Lebaran karek manggi mie dibubukeun. Jadi si mie teh dibubukeun lebaran dibawa we mah 2 poe teh diirit-irit teh di talian make karet. Sarehat. Ana mah ampun ngamih kuat isuk ngamih. Nya datang ka mangjang, datang ka telen hayu mie terus arek teu ruksa kumaha awak eta. Dahareun hungkul. Jadi bahkan namun ketika jelema gering naon dilarang ke dokter ulah ngadari ieu nya, ulah ngadari ieu nya, ulah ngadari itu kan dahareun lompatna ti dinya. Tah urang dahar selama 12 bulan heup sabulan mah ya ulah pake dahar wae. Sok tisu pikat supaya jang kasehatan maneh ngan heueuh ku belegugna urang can manggihkeun ka nya Allah urang teu dewasa eta teh. Ketika aya jelema-jelema anu mempat teu bisa ngalakukeun puasa. Itu kan nya di Allah. Supaya racun-racun selama 11 bulan teh yo diasupkeun, disaring. Ya itu bakal rusak ya kimia unggul panan. Dina beuteung teh. Itu nya sret.
mentak nu puasa mah sehat gitunya. Tapi da teu kaduga kade balik deui ulah memponis diri sorangan bahwa orang teu mampu. Ulah la yukallifu lahu nafsan illa mampueun nya. Manya budak ke mampu orang teu mampu itunya. Jadi hadis tentang puasa dina bulan Ramadan. Watu hijal baita ini stato ta ilaihi tuluy munggah haji ka Baitullah. Ini stato ta ilaihi kalawan syarat lamun kaduga eta kaduga mah ulah urang ngajual tanah, ngajual mobil imah mangkat balik teh boga naon jadi gembel ulah nya. Jadi kira-kira kaduga mangkat kira-kira teu kaduga artinya mah kaduga biayana kaduga tanagana. Jadi lain ngan saukur mangkat kudu moal bekal nu dimake kudu dibekalan ongkoh itunya. Karek mangkat kumaha nu kaduga teu mangkat aya ancamanana eta dina hadisna dina kitab Ihya mun telepat tinggal pilih we mau tara kafir Yahudi apa kafir Nasrani mending na eta. Lamun 3 tahun ditakdirkeun ku Allah mampu mangkat haji teu mangkat nya. Tapi diana mah ngantri penting daftar heula ulah daftar entong nepikeun ka mampu tapi teu daftar saracan itu naudzubillah bisa kadinya maot iman Islamna teu kabawa sabilan di jalana. Watu solia isna sarorokatan fi kulli yaumin wa latin wa ya sunatin. Saterusna ieu rada berat ongko ya salat 12 rakaat sapoe sapeuting tapi salat sunat salat naon teh ngaranna teh sanggeus qobliyah ba'diyah nya 12 jeung 2 rakaat witir la tatrukha la tatrukha mencan pernah tinggalkeun ku Nabi salat sunat witir nya witir 3 rakaat nya gawe urang mau witir teh mun usum taraweh karek witir tumanggih taraweh mah hese witir teh atuh sarokaat ke berat puguh nya urang sakapeung dipikir-pikir sok lucu sebenarnya mah sarokat tibang dek nangtung gitu Fatihah sakali we langsung sujud ruku teh salam rasana 3 menit ke moal tapi beratna astagfirullah kajen tinggal we teu supikeun ka beurang kaduga eta mah witir sarokat mah gugurubugan teu kuat awakna ge masih gugurubugannya. Jadi jika ayam dipencit masih kelepekannya gitu. Jadi nggak sholat teh di bawah udan teh gerubuk itu anak kelepekan teh teu kuat beulesat panan. Jadi teu kaduga Allahu Akbar. Ya. Jadi teu ngeunah kunaon teu ngeunahna da gering teu ge. Mun jelema gering teu ngeunah daging teu ngeunah sangut teu ngeunah susu teu ngeunah da keur geringnya teu ngeunah serba teu ngeunah. Kitu lamun misalna hatana keur gering ibadah ge teu ngarareunah karasana teh. Tapi lamun misalna awak cager dahar teh serba ngeunah. Kitu lamun rohani anu cager, hate anu cager ibadah teh karasa nikmat. Nya mudah-mudahan Allah sing nyaangkeun kana hate urang sadayana. Can beres ya panjang keneh. Ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu